Iwat iman rahimakumullah. Aya patarosan kieu. Kumaha hukumna hareuh-hareuh 17 Agustus gitu. Waleranana sami we sareng teu ngareuah-reuah hukumna mah. Ngareuah-reuah kitu anu teu ngareuah-reuah we kitu eueuh bedana gitu. Aya teh nilai plusna. Tah jadinya ka mana urang ngalengkah nilai plus jeung teuna bisa jadi henteu teh leuwih alus tibatan ngareuah-reuah. Kan ye atana tuh bisa jadi anu ngareuah-reuah 17 Agustus aya leuwihna tibatan nu henteu. Anu goreng mah anu jadi eueuhna naonan nalika anu ngareuah-reuah eta boga rasa yen ngareuah-reuah teh leuwih alus tibatan henteu ngareuah-reuah. Eta anu jadi salah mah. Tapi sabalikna alus keneh henteu sarua eta ge cara tadi. Jadi patarosan nu tadi kumaha hukumna secara telak mah teu aya. Naon bedana jeung pertanyaan kumaha hukumna nguseup. Nguseup jeung anu teu nguseup sarua hukumna. Mubah teu aya bedana. Urusan aya bedana kadituna kumaha urang ngalengkah ti dinya. Nah bakal jadi kahadean tapi henteu kitu unggul. Ari urang ngayakeun pesta 17 Agustus misalna mah rupa-rupa cara nah eta teh disareatkeun teu. Nu tadi jadi kahadean tapi henteu. Nya kumaha urang we eta mah. Dan nu jadi kahadean mah lain memperingati. Nah, tapi urang nyieun poin-poin kahadean. Jelema anu cicing teu ikut campur leuwih alus tibatan jelema anu ikut campur tapi eusina ngarorocet. Tujuanna mah syukuran tapi eusina kufur. Teu aya ciri-ciri syukur ka Allah teh, malah diruksak. Tina makna perjuangan, makna kemerdekaan jeung sabangsana. Iwati iman rahimakumullah. Tah jadi terserah itu erek anu mana sabab lamun tapi logika dipikirnya lamun sararea jelema ngayakeun acara miluan kabeh dina acara eta teh nepi ka eueuh nu lalajo saurang-urang acan sabab kabehanana jadi peserta kira-kira bakal jadi kumaha tah acara rame moal lamun rame atuh lamun acara eueuh nu lalajo kabeh jadi pamain di lapang bahuan mengbal kabeh marilu mengbal eueuh nu lalajoan rek rame kumaha da rame sok lamun aya anu nonton. Jadi anu jadi peserta teh kudu nganuhunkeun ka anu nonton anu teu pipilueuh nya kitu deui sabalikna nya. Jadi balik kana hukum asal yen naon perkara oge anu ku urang di lakonan eta balik kana hukum asal jigna teh kana yen teh sunat teu wajib boa makruh atanapi mubah. Tah anu digadang-gadang mah kabeh eta hukum asalna mubah. Rek ngayakeun acara rek teu ngayakeun acara hukumna mah eueuh pangaruhna mubah we heulaanan. Ngan bisa jadi aya nilai kahadean namun tina mubah eta kurang dirobah. Bisa teu nya bisa lah. Tuang teh mubah terserah rek tuang rek henteu. Kumaha urang we? Kata aya parentah tuang. Tina Al-Qur'an jeung sunnah aya teu parentah tuang. Teu aya. Aya ge parentah tuang anu halal. Parentah tuangna mah teu aya. Jadi mubah terserah. Ari kuat mah rek tuang rek henteu. Ngan nalika tina tuang eta urang boga tujuan sangkan urang ibadah tenang tentrem sangkan urang ulah aya gangguan dina ngajalankeun aktivitas kahadean tah ieu kakara aya leuwihna tina mubah teh kuniat eta jadi sunat tuang teh. Tapi haram. Jadi tujuan migal hiji perkara guantung niat teh nya. Pon kitu deui dina acara sapertos kieu. Tah jadi wangsul kanu tadi mangga bade sibuk pakepuk
Da seueur di kalangan masyarakat urang kabahagiaan nanti aya di dinya. Lamun manggih 17 Agustus teh seperti lebaran gitu kan. Bahagia, berbunga-bunga. Mangga teu masalah sih. Fatwa Persatuan Islam oge jeung masihan hukum anu telak jatuhnya karena anu tadi mubah-mubah saja. Mangga terserah urang teh nya. Siga ulang tahun anu sifatna lembaga, ulang tahun anu sifatna milik bersama institusi negara beda jeung ulang tahun anu sifatna pribadi. Ieu mah nu dilarang ku Nabi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, eta mah hadis ngeunaan naha urang dicarek ulang tahun. Sabab ulang tahun pribadi mah kaitanna jeung ritual jeung akidah. Nya Raja Herodus anu kungsi didongeng teu beusi kuring anu ngagelar acara ulang tahun teh memperingati hari kelahiran. Happy birthday. Tuluy penari-penari wanita harita anu muih ngahibur Raja Herodus teh. Waringgulem para gegeden-gegeden harita anu dibahas dina kitab Yohanes pasal 14. Jadi eta teh aya kaitanna sareng keyakinan pribadi. Nalika urang ngayakeun hal nu sarupa maka urang antrum kana ranah tasabbuh disebutna. Nyarupaan hiji kaum. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Daek teu daek urang teh kaasup anu sarua keyakinan seperti kitu. Eta mah pribadi. Panjang bahasannya. Taluncat deui kanu awal yen ulang tahun lembaga mah milik bersama, negara milik bersama. Ayeuna 17 Agustus nu sasaha. Hek wae dina batas-batas dina koridor anu engke bisa haram jeung teu haram nama terserah, balik deui ka pribadi. Siga kamari dicontohkeun di ibu-ibunya geuningan. Menteri Agama ngucapkeun selamat hari Natal. Menang teu? Nya menang atuh da eta mah lembaga atas nama lembaga. Atas nama kementerian, institusi. Tapi lamun atas nama pribadi, atas nama jamiah tah ieu anu dilarang anu teu meunang teh. Nah, sabab Kementerian Agama milik sasaha, milik bersama teh. Milik urang Kristen, milik urang Hindu, milik urang Buddha. Jadi kanggo ikhwat iman khususna kanggo anggota Jamiah Persatuan Islam fatwa patalis sareng ngareurah 17 Agustus eta kedah maneg mayok dina batas-batas anu tadi, batas-batas anu mubah, terserah urang erek jadi haram erek jadi halal kumaha urangna teh mangga eta nya kenging ulah maksudna ulah teh nu tadi anu tujuanna syukuran tuluy urang usina kufur dibungkus ku modus syukur ngagelar acara-acara anu teu ngadidik contohna itulah naon pendidikanna tina gelar acara ieu teh jadi pahala moal. Lamun jadi pahala bisa jadi nilai kahadean. Contohna lamun dina reurah 17 Agustus ngayakeun perlombaan meunang. Komo lamun sifatna ngadidik. Cerdas cermat, lomba adan, lomba talaran Al-Qur'an, lomba tes IQ sareng sabangsana. Tapi lamun lomba-lomba anu ngarah kana lucah, kana aunta anu teu ngadidik sama sakali naon tema tina ngayakeun acara ieu teh malah lain kana maslahat tapi kana maksiat aya kade anu urang bisi digurubag tadinya urang milu andil aya di dinya bagian andil urang jariah artina rek hade rek goreng aya urang di dinya lamun ditataan hiji-hiji acara nu sok digelar di urang kebiasaan
cing pertanyaan teh naon ngadidik. Nah, kan sakadar teu ngadidik tapi aya leuwihna ieu mah lain ngan sakadar teu ngadidik tapi ngaruksak moral. Ya, ngagelar acara pamer orat misalna mah urang aya di dinya. Mangka artina urang nyimpen saham ancur milu ulu biung dina acara eta. Gitu. Karena kita nyebutkan inisial acara naon ya. Pamer orat pokoknya. Terus anu ngadidikna naon? Ibu-ibu main rebutan. Ya, naik ka luhur. Bapak-bapak mah suka urang teh nempuna ge da aya pelanggaran syariat. Tuh. Aya kaitan jeung orat, bapak-bapak mah bebas. Main rebutan misalnya mah rame we masih naon teh belepotan. Masih culang caleng penuh ku oli tina tihang eta, tihang main rebutan. Itu masalah hiburan. Silik gebug ku bantal luhureun malong. Ah mangga lah udah teu ngarugikeun teu aya urusan jeung akidah, teu aya jeung perusakan moral. Hiburan we. Eak-eakan. Mangga sih teu naon. Tapi nalika geus ancur karena perkara anu tadi anu bahaya. Nah, urang nanya sorangan. Urang tarik kumaha itu. Naon sesakeun keur anak turunan urang rek ngawarah kumaha anak turunan urang cukup ku resep atanapi cukup ku kahibur tah mangka urang kudu make tema kitu hungkul maksudnya tapi lah hukum mubah sok di rek diore kumaha anu mubah eta teh sakadar mubah lain sakadar teu naon tapi ayeuna mah kudu aya nilai naon-naon leuheung ukur teu naon tapi lamun tina teu naon teh ieu mah jadi naon-naon jadi masalah anu bakal naon-naon goreng naon-naon teh tah ieu ekwe pilih-pilih sorangan kitu ge nya rah eta batasanana ugeranana eta intina mah hari 17 Agustus zaman Nabi sabaraha kumaha aya kita 17 Agustusnya aya atuh mungkin jadi aya babasaanna ge 17 Agustus zaman Nabi barudak mualimin bakal jawa ka arti oh itu bahasa iktibas dina kaidah bilago jadi nginjem bahasa siga naon hubunganna na zaman Nabi aya 17 Agustus lain zaman Nabi aya 17 Agustus teh bahasa injeman nginjem heula sabab populerna keur nyaritakeun eta urang nyaritakeun zaman Nabi gen kita 17 Agustus teh kabawa deui aya kaidah hukiat disebutna teh siga aya gula raskin naon maksudna ari gula raskin hayang nanya ari raskin naon atosna beras miskin nah gula aja disebut deui berasna tuh tah ieu kaidah al iktibas disebutna zaman Nabi mah 17 Agustus na teh dina tahun 632 Masehi hijrah ka 23 pan Nabi teh 23 kenabian hijrah anu ka 10 terakhir tahun ke 10 hijrah nalika merdeka kota Mekah teh kitu Rasul mah syukuran we nya jeung kuduna mah syukuran teh poe harita Khalid bin Walid panglima perangna salat 8 rakaat salat syukur teh lajeng Rasul niwana tasbih bener hirup tasbih teh maksudna mah ayeuna mah dihartikeun tasbih teh sok polakeun acara-acara ku cara-cara anu zikir ka Allah tawilna teh tasbih ngaranna ulah diruksak anu tadi jadi makna fasabih bihamdi rabbika wastaghfir maha suci muji kalayan asma Allah teh ku tingkah pola urang ulah diruksak kemerdekaan lah bahasa eta ku cara-cara pola-pola anu matak jadi penjajahan deui ngajajah sorangan teh mengkerdilkan diri sendiri ngayakeun acara-acara anu teu matut misalnya ujeuhna upami Pak Kades Pak RW nyiapkeun dana anu aya mere sumanget ka masyarakat ku cara perlombaan anu ngadidik tadi anu unsurna pendidikan loba adan mah misalna loba pidato
sok saya bikin dana na eta kakara ngadidik eta bagian tina contoh-contoh kumaha urang ngisi kemerdekaan anu kunabi dicontohkeun fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu teh nya sakitu lah aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.